kota letik camperenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran. Assalamualaikum Sampurasun. Ya santos di namanya ya teh Rabu, hari Rabu libur teh pastina. Ayeuna tujuan Sarangora biasa nama limaan saya bersudi Rupina nanjak pisan gas nanjak pisan panginten gitu wae jadi teraskeun Kang Rut. Guys, kita sudah nyampe di Puncak Karembi. Kita akan melakukan perjalanan lintas alam di tengah wabahnya corona. Kita tetap melakukan perjalanan seperti biasa, tetap positif dan selalu memberikan energi-energi positif. Sip, mantap. Enten nembe pertarosan di rencangan abdi biasa tim sareng ieu tim biasa timbal. Kada nama limaan biasa nama ngan ya kitu teh lah. Lanjut ah. Oke. Ayeuna panginten perjalanan ka luhur di Bangker Abdi nyata rencangan menuju berjalan. Yuk. Terus dugi aslina. Tah ieu sumudang teh. Di pos tadi sumudang sepedaan tadi yuk. Ya guys, aku mau kesana dulu. Panginten di paling itu anu camping. Sumedang lupa di mana juga teh. Nah, kumaha ieu? Alhamdulillah ya orang terus rengse ke gunung anu bakal dituju. Mugia orang sarehat sadayana rahayu berkah mulus rahayu cing saraya manah saur acil mah nyebatkeun kipoek mongkleng. Mohon Gitu. sami eta bari. Saya bisa. Ya lanjut ayeuna orang kaluhur, mangga. Ayo ah jalan. Mantap. Cek yan terus jalan. Mungkin ada duaan. Ayo Sumedang. Yuk terus kena ke ditu. Sumedang muntangan kadede malang surem tetep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasannya sampai saat ini kita masih diberi bernapas, karena dengan bernapas kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita juga bisa menikmati keindahan alam semesta ini. Jadi tugas kita adalah sekarang menjaga kelestarian alam supaya alam kita semakin sehat, kita terbebas dari penyakit. Karena saat ini kita sedang maraknya wabah corona, tapi kita harus tetap tenang, kita juga harus waspada, dan kita itu harus banyak berdoa. Yang utama kita itu harus melestarikan kelestarian alam kita, biar kita tetap sehat. Sayangilah alam kita seperti kita menyayangi tubuh kita sendiri. Barusan udah wawancara sama Kang Yanyan, panginten rada pabelit oge wawancarana. Disambut di wilujeng urang kaluhur deui. Lumayan oge rada capek. Tuh, Kang Yanyan oge lumayan capek pisan. Aduh. Sak jadi lupa pernah deui sareng aya. Ayo lanjut ah. Udah lama bade wawancara teh. Nyata Teteh Elis Tetap diam dulu. Nu gagah teh pokoknya masih teu gagah. Nya kitu teh lah. Tah ieu panginten dipanggar. Kumaha? Nanggorak kumaha nanggorak? Indah. Oke. Indah panginten yang keren. Indah ini Kota Sumedang muntangan kadeuh
Alhamdulillah tos paratos di puncak Nanggorakna saking ku endahna di Nanggorak di kota Sumedang dina ayeuna keadaan wabah virus COVID-19 panginten sakedikna urang menghirup udara segar saya bisa di dieu ku endahna segala rupana mantap. Kumaha Kang Yayan enak pisan nih dia. Alhamdulillah puji syukur jadi urang teh kedah seurekeun syukur kana kagungan kana kawasan rehna urang hidupkeun ka ayeuna teh ku ramena hirup di dunia di kota teh mendingan di nomor lebih endah gitu Kang Arif mohon. Sah gitu saya pisan ayi tapi mangga dilanjut deui ka dieu. Ya lanjut. Sungkan miang paturai kudu panggang kota Sumedang muntangan kadede Malang surem tetep kaharep Cipanun ngembeng nah nung ayeuna tos kapalih dieu lokasina lokasi Nanggorak kalau sampai di luhur di warung tapi ayeuna urang menuju ka ditu panginten di ditu ge da bas oge kanggo ningiskeun segala rupina lah kanggo kesehatan oge camping utamina Mas yo utamina posisina di dieu kedah intina mah panginten kedah aya nu gaduna nyata ya anu gagaduna panginten namina di dieu Sumedang kuncena tah kedah ka dieu teh utamina da ieu nuju di stop heula panginten buka diperbaiki jalan antara pihakna panginten kitu aya nian nya abdi kalau rasanya anak kuncen ieu namina mana salah pisan saya tah janten upami nu nembe teh abdi tos naroskeun panginten ka nu nembe anu di warung aya sauna teh anu nganteunna ka tempat lokasi sepuh lokasi lah lokasi makam keramat panginten nya sepuh urang panginten di Sumedang nya tah eta ayeuna panginten urang wih ka Sumedang ka kota deui ke di perjalanan disambung deui lah semangat yuk tah ayeuna urang uwihkeun jalan teh uwih deui ka dieu deui aduh ka dieu deui cek lokasi hungkul ke diteraskeun deui panginten Cipanun